sia kunaon ngalamun bae. Aduh, kunaon ngalamun bae sia edan sia ge. Ulah sok dilamun. Kunaon? Atuh saminggu deui teh kawin. Ajo. Dijokot batur. Aduh, makaning jalinan cinta kulang geus 2 tahun eta. Pan bisa dicokot ku batur. Atuh mah leuwih kasep leuwih sugih manan kitu ge. Ulah kieu atuh pantas nya situ mah leuwih kasep leuwih sugih atuh sia mah beungeut perang kitu. Pan nyeri hate eta. Ulah kitu atuh kana sehatan mah. Dunia teh sedaun kelor. Oh, emang awewe nyana doang. Ulah sok aju dilamun, sia hayang nu putih ku aing diajak ka Lampung. Adat gede masalah. Hayang nu hideung ku aing diajak ka Brebes ya. Ambal aya di tukang bawang malulu. Ayo sia hayang ka mana? Tenang ya. Sia mah kakarak ditinggalkeun sakali. Aing mah baheula. Pertama bobogohan pas detik dikawin batur ka hiji. Aing hampir frustasi ngan ditenang-tenang bae. Bobogohan kedua kali begitu dek dikawin deui ku bapana teu meunangeun. Janyahoeun aing teu boga pagawean bar harita. Atuh pan nyeri bae katilu kali aing dek kawin. Masya Allah, tipes bae. Tuh, ieu mah nu kuari eta mah aya bae pamajikan aing. Tuh, nu aslina mah pan nu baheula. Siapa can sabaraha? Oh, emang kos kitu sia mah kakarak sakali. Tenang, 2 kali deui sia ge.